'Cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. And all your friends say he's the one. His love. Di hiji sakola di kota Karawang, khususnya di SMKN 2, aya hiji tradisi anu dijunjung ku para siswa. Sate acan ngamimitian pelajaran sareng sate acan mudik. Aranjeunna ngabiasakeun maca Al-Masurah. Al-Masurah teh ngandung doa sareng bacaan doa. Sareng ieu dianggap cara pikeun muserkeun sareng ngadoa ka Gusti Allah supados pangajaran sareng perjalanan di bumi salawasna aman. Hiji poe di salah sahiji kelas nyaeta kelas 10 perhotelan hiji. Mata pelajaran anu terakhir anu kudu dilaksanakeun di eta kelas nyaeta basa Sunda anu diajarkeun ku Bu Debi. Dina waktos eta nalika bacaan Al-Masurah maju murid parantos nyiapkeun diri rapi sareng tenang ngantosan bacaan Al-Masurah dimimitian. Sakabeh siswa di kelas eta tertib iwal hiji siswa nyaeta Sonia. Nalika sadaya murid mimiti maca Al-Masurah, Sonia sibuk dina hapena, tanpa paduli kana tradisi anu lumangsung. Ningali kalakuan Sonia, Yuni, salah saurang babaturan sakelasna, netep ka manehna, sangkan eureun main HP jeung milu maca Al-Masurah. Sonia punten, baru main HP, hayu urang baca Al-Masurah. Tapi Sonia pura-pura teu ngadenge teguran Yuni. Akhirna Salma batur sakelas milu ngomelan. Sonia dengekeun tuturan bacaan Al-Masurah. Ieu bakal teu sopan mun megatkeun tradisi ieu. Ieu budak naon sih? Ayu ngarasa kesel sabab Sonia siga nu teu mareuleu kana pepeling babaturanana. Ningali reaksi kuat Ayu, Sonia tungtungna ambek. Kalayan ekspresi rarai anu ambek sareng henteu satuju, Sonia ngalungkeun telepon selulerna. HP Sonia ngapung di awang-awang, tuluy murag dina sakedapan panon kahandap. Ririn, murid sajen di kelas gancang newak HP-na Sonia. Ririn nyoba nulungan Sonia ku cara mulangkeun HP. Nanging tibata nampi bantosan, Sonia ngalungkeun telepon salulerna sakali deui. Waktos ieu lampahna beuki atra tur pikasieun, sareng ekspresi ambekna langkung jelas katingali. Ayu nu mimiti keheul kana kalakuan Sonia berinisiatif pikeun ngerengsekeun masalah ieu kalawan bener. Mun teu daek HP bikeun weh, ke ku aing dijual. Indung malang anjeun Sonia. Bosen milarian artos kanggo ngagaleuh HP, tapi malah dialungkeun. Omongan Ayu nyieun Sonia jempe sakedapan. Mikiran omongan Ayu. Sanajan kitu, sababaraha menit ti harita, Sonia teu ngaku eleh sarta ngomong ka Yuni sakali deui bari jeung ambek. Weh, Al-Masurah heula weh. Tong ngaganggu maneh. Suasana di kelas jadi tegang. Teguran ieu ngajadikeun tradisi maca surat Alma anu sakuduna janten momen perdamaian sareng doa babarengan janten kaayaan anu pinuh konflik. Dayana panon ka Bu Debi anu dugi ka ayeuna nyobian tetep konsentrasi nuturkeun kamajuan surat Al-Masurah. Bu Debi langsung ngarasa perlu pikeun ngabereskeun kaayaan ieu samemeh konflik naik. Salajengna Bu Debi bijaksana ngeureunkeun maca Al-Masurah sakedap sareng nangtung di payun kelas. Manehna sadar aya masalah anu kudu direngsekeun, lain wae salaku guru, tapi oge jadi panutan siswa. Barudak, tradisi maca Al-Masurah mangrupakeun momen sakral pikeun arurang sadayana ieu waktu keur urang babarengan kalayan hikmah jeung ngadoa ka Gusti Allah. Ibu nyuhunkeun dina mihareup kabarokahanana aranjeun Sonia sanajan masih dina wanda ambek, mimiti ngarasa kaduhungan kalakuana. Manehna ngarasa era dihareupeun babaturana jeung guru-guruna. Saenggeus ngadenge teguran Bu Debi, manehna nempatkeun HP dina meja, nuturkeun maca Al-Masurah eta kalayan rasa bersalah.
kelas jempe deui bari nuluykeun maca Al-Masyurah. Sanajan sababaraha siswa kaganggu ku eta kajadian, aranjeunna mungkas bacaan Al-Masyurah kalawang hareupeun yen sumangat bebarengan jeung tenang bakal nungkulan perasaan ambek jeung konflik. Saenggeus bacaan Al-Masyurah rangse, murid-murid kaluar ti kelas kalayaan parasaan anu campur aduk. Sonia era ku kalakuanna rerencanganna lega yen kaayaan eta parantos dirangsengkeun kalayaan damai. Sababaraha poe ti harita, Sonia mutuskeun pikeun ngabereskeun masalah ka Yuni, Salma, jeung Ayu. Anjeunna sadar kasalahanana sareng menta hampura kalayan ikhlas. Mimitina Sonia neangan perhatian ti dulur-dulur di kelas ku cara nyoba-nyoba tiis jeung ramah. Tapi teu saurang oge barudak di kelas paduli ka Sonia. Suasana di kelas kacida kompak jeung riweuh, utamana lamun Yuni jeung Salma nu kateulah beurit jeung Ucing keur guyonan di kelas. Ribut wae aranjeun teh. Tapi aranjeunna teu malira kecapna. Naon sih maneh teh? So asik. Sumuhun, urang teu nyaho anjeun. Sonia mimitina jempe basa ngadenge jawaban maranehna. Tapi kusabab ngarasa aya nu kudu direngsekeun, Sonia tuluy nangtung. Narik napas jero, lajeng ngamimitian ngobrol. Guys, abdi hoyong nyarios hiji hal. Kabeh perhatian jeung panon mimiti fokus kana Sonia nu keur nangtung dina korsina. Hapunten pisan kana kalakuan abdi anu teu sopan waktos eta. Abdi teu terang, abdi lepat sareng parantos ngalanggar aturan anu aya dina Al-Masyurah. Sareng eta henteu sae, hatur nuhun kana teguran aranjeun poe kamari. Rerencangan hapunten khususna ka Yuni, Salma, Ririn, jeung Ayu. Yuni, Salma, Ririn, jeung Ayu ngabales Sonia kalayan pinuh pangarti. Aranjeunna nampi hampura Sonia sareng mutuskeun pikeun mopohokeun kajadian eta. Urang kabeh boga momen hese Sonia. Nu penting urang bisa diajar dina kasalahan urang. Nuhun teh. Kaayaan di kelas perhotelan 10 hiji parantos normal deui. Bacaan Al-Masyurah janten momen anu damai sareng suci di mana murid-murid ngariung dina doa sareng kabarsamaan. Pamustunganana, kajadian eta ngajarkeun aranjeunna sadayana pentingna ngahargaan tradisi sareng gawe bebarengan dina kahirupan sapopoe. Aranjeunna diajar yen nalika bebaringan teu salawasna sagalana bakal harmonis. Tapi ku komunikasi jeung pamahaman, aranjeunna bisa nangkulan konflik serta tetep bebarengan salaku hiji kaluarga di kelas 10 perhotelan hiji. It's true. But does he know you love me when he sleeps?